geus jadi anak si Thomas Alva Edison piraanana pakuran hayam keur nyeleunglem mikir manehna nepi ka bisa nyiptakeun listrik ayeuna sadunya menikmati tah ladang tapakur si eta bener ai daek mikir mah ti jelema saurang dah si Thomas Alva Edison dari urang mah loba saur tanpa bukur teh atuh metak ama gawe temongkeun nu hade ciri urang temongkeun ciri nu mandiri bangsa nu maju teh nu kumaha anu teu loba omong kitu ceuk aing oge ulah loba saur tanpa bukur da dewek mah paling sieun ku jelema nu ngatayap jempet gitu sieun nu kitu mah aing tapi gede sumut era isir sabab naon lodong lamun ditakong ngelentrung kosong lamun ngebebeb eusi dah bener gitu cek aing oge ulah sok kitu dumeh dewek ngigal bieuder kendang dikeplos-keplos tete nyinggung teh ka aing make nyalahkeun ke tukang kenang segala cek aing dewek mah embung pasea tinu kitu kendang dijempet-jempet der jadi ribut ngan si laing ulah nungtun Raja Wisuna kuringna ge da embung atuh ribut tinu barang teu sapira naon atuh jauh molotot teh ka tukang kenang teu pugu-pugu lain molotot ka tukang kenang apa si laing jeung dewek teh saromongan nya salutan nepi ke tesauyunan nah wake yang nyebutkan tesauyunan koperasi geus ngabejaan yen urang teh kudu hirup paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan eta mah dina koperasi dina sagala widang ai di urang di rombongan da kudu kitu nya atuh da kudu kompak aing ngiga kenang dikeploskeun naon alasanana hai sidawala adi aing digenah-genah hari aing dikeploskeun tong sok kitu sia tukang kenang jelema mah teu wani teh hareup ti tukang euy teu wani ti tukang jalan lemes jelema mah bener teu badag lemes berarti heeh tong sok kitu tadina urang teh pamohalan dumeh ka akang meredeukeut kitu banyo tadina lamun dek banyo intern jeung aing ini kan di depan publik loh bego benar kuring salah nunana banyo di hareupeun umum hampura we Kang ulah dumeh hampura beunang dipenta dar kasalahan dijanjieun ngagedean deui hate kuring pira kitu eta si pegek nepi ka digedekeun coba jeung mawa kana beungeut di goblok da kadang-kadang jelema mah nu pegek soleh hatena nu mancung kurang ajar kadang-kadang ulah nempo beungeut sia da pangeran oge mun teu ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate tuh da nyahoan tuh barudak oge geus ngarumasakeun urang heeh ngedeung geus mah geus we tong digedekeun can geus wayake mah aing digugat ke maksud dari geus ngadalang persoalan nu bieu geus mah geus panu gede teh kudu jadi leutik leutik jadi musnah oh jadi selain minta dihampura aya kubagja hirup aing peuting ieu ngan ngahampura we ka batur tapi da keun aing jadi leuwih loba hampuraeun geuning euy gitu tah heueuh keun dihampura kedek lah ngan ulah sakali-kali deui heuh moal heeh moal gitu kuring rek ngampura tong calutak da lamun eueuh aing mah sia teh moal nyara ratu mah mending ngalalangkungan nah onda kahirupan silaing teh pantina saron dina kenang pek lamun aing teh payu tong boro panayagan ieu dalang dek kumaha nyatuna sia sok pikir hikmahna teh gede pisan ieu teh ngahaja nepangan urang dieu hese tapi ku jalan kieu urang bisa riung mumpulung silaturahmi can ayeuna ieu unsil oge
di koperasi teh tinggali bisa mukakeun lapangan kerja dina penting ieu tinggali nu dagang sate nu martabak wah tek-tek pengek Akang can ngelestarikeun budaya ieu teh merupakeun aset betul Asep Sunandar Asep betul tambah 5 Asep ngalang ngawayangna ge dewek kamari keur di Inggris Akang ngalang-lang Inggris ke 40 dinten montong tadi ge ngomong wae teh coblak wae teh dicarek geuning eleh anak saya ngabrak-abragan di ditu pek tekeok ni era anak meuli baju Inggris aduh anak meuli baju Inggrisnya geuning jubah teh milu alet-aletan pek teh eleh efeknya kuatna di lahan nih maka bawa bandera gitu nyata aing mabok urang ditu menda mabok ngaranna ge nya nya cicing na trotoar geuning gigireun botol bari udud hari udut teu ganggu kan nu gelo di ayo urang ngaliwat teh halo boy ka urang teh kitu wungkul tartib aya oge nu megat ka aing mun reuwas eta mah kumaha Kang boro aing geus pasang kuda-kuda da geunah gelut jeung jangkung gede mah tuh aya ku silat mah geunah wae da ku teori mah sagurawi aku geus pasang kuda-kuda pek teh menta namprak menta udud gudeg teh beres ya bungkus dibuka ku manehna nyokot sabatang bikeun deui ka dewek tak kitu urang batur mah nu mabok ai di urang acting tuturut muning teh apa dibawa ku garong ngicilik ke perukan nek di Paraban elah ampun aing logai di urang logai loba gaya lah cingah entong kitu hirup mah wah pernah teh geus kata dewek ngereng-kereng teh gigelan sok atuh dukung sok atuh aya ngomong da sagala rupa oge apaan ieu dengekeun Sora Sharon, Sora Bonang, Sharon, Bonang, pan beda-beda ngaranna teh beda gampang kenang rebab tapi di mana geus ngalagu breng teh ku ngagigi museur dina hiji lagu kadengena ku ceuli jadi rasa ka ituna nu narimana ngalakena heeh terus sok pangkatan sok kawihan sepanjang rongmuan ulah kendak nyai tiar mutul tutunya siar nu awon perlu disinglas malelang dianggap balang dianggap pekerjaan lah kemudian tegenah gitu nek bela ulah halang ngabela ka lemah cai eueuh nu protes eueuh nu demo sabab lempeng da ngagigi teh coba lamun ayeuna Sharon dina laras pelong Sharon nu hiji laras salendro bonang nakona ka mana karep kabeh we geus sok dengekeun ku aing paling ceuk nu hajat teh meureun ceuk panitia atosan we tah teu beda dina ngajalankeun roda pemerintahan oge cara lagu nu bieu ieu teh awut-awutan mana tuturkeuneun aing pikir ku sia
lamun geus teu puguh tuturkeuneun saha nu kudu dituturkeun kumaha nya di dinya kahancuran teh teu mikir aya bener wah pamuntangan meureun teu ayeuna dirungkadkeun ieu terus-terusan kitu meureun nu batak di bejaan terus ku Allah teh gempa teh itu teh ieu teh panggeuing Semar ulah kaget Badranaya uyang tinggali itu saha ieu ya wuluh dunungan bapak ngakidik itu dunungan pada kemana nya abi naon cara rekcok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu ceuk akah heula mana nya tetep ya Nabi Adam dan maneh nama gambar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin ya nama Allah teh eueuh tong sok kitu teh nyilakakeun papa pasti dawala ngambek si dawala ngambek Pak keun antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu Pak ngambek si dawala tong dibejaan ku bapanya geus antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelana namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa ketempo naon makhluk teh mah eueuh paten dibejanya Pak geus cicing sia lain mun asa pangyahona ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu kaituna teh sesebred we yang pasea nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong ka itu teh aduh ampun dunungan Pak ulah kaget Badranaya ayana semah baturan raus ya naon Mbak teuing ya aya naon ye teh nu aduh geuning duh naon Pak teuing ya aduh gening dunungan ieu teh semahat semahaturan dawuh agan semahaturan rawuh anom Badranaya kulan loh pamunteuna tingali dewala bakatut kitu hasem saur bapak tadi tos kabaca ku abdi manahna ieu nuju baluweung bapak ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh alah ka bapak ka abdi teh saha kan kabeh ti bapak nepi ka anak teh da tiba heula oge bapak titah nyingkah urang teh acuh nepi ka urang teu ngeunah disebut meyuni gamang meyuni ucing pantuk nu gampang teh ucing teh kalakuan teu beda ti euwah-euwah teu sangka paingan nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka puseur dayeuh ku ayana kaayaan
dipusir daya kekayaan baluang sararea. Nah aya kajantenan naon entong api-api siap kurang ajar dikamanakeun ayeuna layang jamu sekali musada anu dibawa ku Mararaneh. Kaayaan layang jamu sekali musada lambang kagungan negara malah anu sok dirayakeun ungat sataun sakali. Kari-kari ayeuna dipaok eta teh lambang kagungan negara. Nah teu satuju ku ayeuna lambang kagungan negara. Mun geuleuh-geuleuh kunaon mun ngewa-ngewa kunaon. Si horeng aya di amarta teh sia ti baheula ngan ukur jadi tumila. Boa-boa Bapak. Itu heureuy dudungan teh gitu. Tanyakeun atuh kayaknya Pak layang jamu sekali musada ku kupingan teh teu aya ontong nanyakeun. Uluh aya enak. Daek teu daek ieu layang jamu sekali musada boa dijual sia ka negara nulian atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di negara diayakeun lambang kagungan negara. Uluh jisim abdi teh bujeg hingga kanyari nguping oge nemeseun eta Isa ayana ujang lu nah kita syaurna teh kumaha sih nu neangan ka kidul lapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong da paingan di teangan moal panggih da sia bangsatna kabeh. Aduh aya anak saur saha ieu teh ngerat panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes nagan mangga urang sami-sami pilarian sareng jisim abdi nun terumaos isim abdi kena suraling kitu ampun agan saur saha ieu teh jisim abdi anu maling montong loba carita ayeuna keneh ku aing di podaran sanajan nepi ka kumaha teh nyawa semar ieu naon uluh ujang da lain heureuy teh geuning gan abdi bade ngupi we bade naroskeun iraha teu ayana eta pusaka aya sabulan mah da sasasi teh da pun bapa mah teu ka mana-mana da puguh bangsat sieun teu kaciri sieun kaciri bisaan sia paingan ti baheula cenah si Semar mah jelemana teh nyemput budi di nu caang da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak paingan tararenang paingan danggang buncis da payu kemana karep teh nya iya jiji kena perusahaan jeung kitu ada anu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge nya nya dikamanakeun sia cepot teu rumaos kulan panginten abdi da ngiring tanggung jawab upami lambang kagungan negara teu aya mesin manggawe urang pilarian sareng jisim abdi sanaos dugi ka lak-lakan naga paripaosna teh acan ka pendak urang pilarian pan maneh bangsatna lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeng neneangan seuneu mamawa obor wah moal meunang moal nya tegerakeun kategan pae ngaku nuhun teu ngaku dipaehan bae naon ba nyingkah jang jauhan nu keur nafsu macu
jijak ai bapak kena dewek lo bisa nyelamatkan serangan amung hayang bapak heula ini kayak kumaha mun bapak dipaehan abdi pirek kudu cicing abdi hayangnya minum pae oh gitu ya heug jisim abdi teh teu rumaos bener teu rumasa Semar leres penastik kersayang tu mampara Semar Badranaya disabet ti corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge panon simeuten ku ayana Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina paningali lupa udah aja kabeneran neneangan nu jadi adi beureunya tetehnya kadulur deng delet deng tumila reungit mah deng delet deng tumila reungit mah oh saya boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi ada lapur ngiring galangkung ke sakedap rusuh sakedap ke sakedap kurang ngobrol heula rusuh nanti aya waktu seueur kene kapriogian sakedap urang ngobrol rusuh maka beurang ke bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan lu kau pemik itu mah aduh euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy da jelas itu getih si dawala anu nyak celakannya dulu di mana pirag-rageunana milarian naon dulur ulah saha dawala ngaranna teh ngaranna dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat dipaehan da kudu boga barang ceceremet duka di mana ini mah ayana dede dituding maling kurang dulur abdi teh jadi sulang seling teh da kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh ngan rada karembo aing disebut gelo teh tak kitu sakadeung eling deui sulang seling abdi teh dedeh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat wah hade ngaran Bambang Suryaningrat di mana deh kaula teh sabenerna teu puguh padomukan kieu apruk-aprukan ye anak jalanan alah tapi kasep kieu gini putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur kayak dupi eta kagungan dangdanan kitu di mana warisan baheula uluh warusan di Palura Adi nya warisan di Palili nya ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ke Mang Dasri ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf gitu tuh aya mobil dewe ngaliwat aduh jadi pangna dipaehan teh dituding maling kulan kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik kulan eleh teu meunang eleh lompat teu meunang lompat paribasana dendam abdi kadunungan mangkani eta teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon diongklet ti lelemet ari geus gede teh mulang tarima pajar abdi puak paok
nya anu jadi korban maupun abdi da abdi mah kabur lompat jauh dede kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajen teuing pamulikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dunungan jadi halorea ngadunungan ka Arjuna moal nyangan hate mah di ditu keneh maneh teh tos sok kitu eta mah keuna harewos na mah nya gitu kulan ngaran maneh teh cepot bapana Semar adi nu dipaehan dawala ai ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun ulah aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu 3 tumak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu ulah sanggup lamun ngadunungan ka kaula mangga asa kudu puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan nya sabulan mah hayang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna abdi mah hayang nemongkeun heula gawe we aden nya nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh abdi pangnyarekankeun abdi moal ina mah ngandunungan ka sasage bakal getol ina mah nya gitu lah mua belang betong mua nampi jaipongan ini mau dia aduh ampun hak atuh lamun kitu ngan abdi teh pangmaleskeun ulah pangmaleskeun naon kana kanyerian dulur abdi ka saha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan ku nu sajen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat gini anu sok haharewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinnati wan nas gini surat naon teh dina surat Anis gitu Anas eta surat Anas nya uning nggak ada di surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah teu aya nya ai ganas mah teu make surat tunggu ngange kumaha handayat omat butuh ganas di sak truk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae kaula terek nanyaan kaula terek kawin di teh ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kulan ngiringan we abdi mah asa kitu we pangmaleskeun sarengna deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup keneh keun dibantuan ku kaula engke asa kaula anteur dek kawin heula ngiringan deui ngiringan iya ya dek nanyaan euy oh eta teh geulis eta kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apa ni indungna mah aya bersalakina mitoha kaula ieu urang paehan heula we hayu tuturkeun kaula siap tah lapar iya bari eta we saja jalan abdi rek ieu aya walungan urang geus heula jadi hayu pindah ka dieu pindah ka dieu pindah duh naon sia teh mejus sing jeger teuing lah agan meureun nyaho sia gelo
panayagan meureun henteu kabeh aing meureun tengah kemot lain piraku teu karasa kurang pas paingan rada peureuss nepi ka ngeteng gitu eta gan ala siungna kan keur pipah lumayan ai pipah teh paragi ngenyot naon ngenyot susu ngenyot udun Terkedang nganggo pipa. susu teh kudu aya nu kieu ini mah nya Nganggo pipa mah teu enak. sah sampean ulah Gatot Kaca ya ieu lanceuk Nabi Manyu ya di mana si Nabi Manyu ya yo Maya, jing Abi Manyu jadi goreng patut. Apaan bieu ti bebeut? pipa dengan susu Ararane jelema teh jiga cikur. ada batik Iya, jiga jahe. da batik ka akan teh Sileng mun dilahirkeunana lain tinu biasa. lain Tina naon aing? Tina bujur. wah nyeri eta mah yep Jadi pibilatungeun sia mah. Ini gede aing gajigi. Lanceukna Abi Manyu. Sok geura nyawa. Tapi sing harapan heula Gatot Kaca. Benar? Ya, dinu lega. Kang beres rame ieu mah mamanisna teh di Kadieu. ya rame-rame Kadieu. sok sabarkeun ai wani mah Mau ngejat aing oge sia. ai wani mah sabarkeun Aing aneh rupana nya euy. asa teh parok teh batur Ini percis receh. Jika duit kencing saja. dagang Sia jika duit soeh. Cia, aing duit soeh. Rangsak sia mah. Ngaranna saha sia? Aing, heeh, Dedi Mulyadi. ada Bapak Bupati Dedi Mulyadi mah kasep sia teh. Nah, kieu bentelu. Apan keur nyamur. oh kenyamar Diikat ge. Nyumput buni dewek teh dina jublag. Naonana si Abi Manyu sia? Dewek guruna. Sia. Nya ku guru naon Abi Manyu ka sia baheula? Ngurak. Yang disebut eyang. Yang disebut eyang subur teh. Nu balik saha sia ngaran? Eyang subur. Sia. ai penaikna mah saru Aduh, anu pamajikanana 8. ya Batu mah payu. Eta teh kumaha ngaturna heesna? Mun 8 gitu pan saminggu dengan 7 poe. Ieu 8 kumaha? Apa nu sia penting mah 2an. Dia abusan pepetasan sia sumut teh aing. Muasieun. Pepetasan mangkaning panjang keneh teteh sumuna teh. Ini teh ka inung si lain. eta sumuna teh Ku aing teh abuskeun kana bujur inung sia. Pan belu. Wah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun inung aing maot ku pepetasan. Mama ngantulkeun mah. Lain kabayangkeun we ye. kebayangkeun we Mudekna ge bujur si lain ku dewek dek diurekan. Geus rada jero dikenyang pan ngait. keur dibayangkeun teh Jadi ngait di jero. Ngait. Sok sia. Ngalana kumaha teteh? Babari. Cici kumaha ngalana? Naik kana tangka kalapa. Geus nepi ka luhur talina nu ngamai keneh talikeun kana barang bang. Tuluy ngagajel lang si lain.
hei pan barang ngagajel pan kabedol tah bujit sia teh biji keluar ya astagfirullahaladzim taubat Gusti maaf teu kudu capek Kang coba alah teu kudu capek geus mah kitu sieuna kan mangkar ku abdi lawanan nu gimana percayakeun ka Kang nu kieu mah naon sampean dek jalan gelut teu bisa gitu sabab tercantum dina eta ayat musyawarah gelut mah lain solusi lain jalan keluar eta mah bubudakeun komo saling gorengkeun antara golongan jeung golongan partai jeung partai silih dedetkeun eta mah bebenyit nu kitu mah eta teh ngalajur hawa nafsu ai nafsu sok mata kaduhung badan anu bakal katempuhan ya oke didinya ge kerayatan musyawarah dek ngawakilkeun saha lantaran eueuh kadari wakilna ku kuring langsung enggak ada Kang Tera sabab kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat ku kuring dek diuji publik heula dah diuji lah ku rakyat mah ya lamun maneh ngadaulat kudu ngarti kuring patos tong boro dina sistem presiden kerajaan oge tetep anu ngajadikeun merayat nah lamun eueuh rakyat tek mimpin cucunguk mimpin naon tapi heueuh eta teh mimpin wajib ulah nganggap bodoh ka rakyat ayeuna palinter rakyat ayeuna mah ku kuring dijadikeun tapi kuring dek nanyakeun sabab ieu teh pancadarma layang jamu sekali musyadah teh dharma nu kahiji percaya ka nu kawasa saha nu kawasa Gusti nu kagungan urang sadaya saha jenenganana Allah aya Allah teh jenengan setiap jenengan aya dat sifat asma af'al aya Allah teh pan sifatna aya asmana aya datna jeung sifatna jeung af'alna datna naon laisa kamislihi sayun aya eta moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge geuning ngajawab eta ai sifatna Rahman Rahim asmana Allah af'alna kun fayakun eta mah geuning eta siapang lah euy naonilah nah Kang benar ya kuring dek nanyakeun di dinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab naon aya manusia atawa mana manusia ieu ta eta mah dadana ieu irungna ceulikna panonna sukuna leungeunna aya manusia di mana irungna dadali lain seuri gaib manusia teh anu didengkek ku sababaraha nafsu diantarana amarah lawamah syafiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah ngansitna dina baliyah jeung nuraniyah anu salilana pada maledogan anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katarangsaran akibatina supirna nyata manusia teh gaib manusia aya oge wujudna ieu mah da kabeh oge ieu teh geus kawengku ku ngaran-ngaran ieu panon ieu ceulik kai manusana nyaeta anu aya dina jero hate kaula anu nyupiran sakabeh anu dibarengan ku rasana rasa manusia nu sajatina rasa rasling pangeran utusan anjeunna nur apa nanti mah di Arab eta mah contohna contoh jalma anu kaancikan eta anu geus mibana eta anu geus migawe eta padahal kabeh ge aya anu ngantara di korek hartina geus teu nyaho ka dirina di mana manusia geus teu nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka Gustina hirupna bakal linglung ieu tak apa sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna bodohna
jadi ti langit kena hate lain ti Arab agama mulai di Arab gitu lain da eusina manusia teh kudu welasan jeung kasihan eta teh eusina agama ai manuk piit nu diurang nyaheun teu ka anakna nyaheun sok maraban guguru heula ka Arab teu dah heuh euy eta kan Cikan nurani tapi. hah nu matak manusia sakabeh sanajan beda-beda bangsa beda-beda suku beda-beda warna tapi satu tujuan saarah manusia ai di beda-beda teh supaya saling kanyahokeun saling ajenan saling hormat di beda-beda kan oh nya euy ieu budak teh geus jero urusan dari naon agama jeung dari mana wae dari gama dari mana wae dari mana sih sok dek nanya ke naon deui uji publik ka kaula wah masagi jadi lamun anjeun ayeuna geus jadi pamimpin naon urang dijalankeun kontribusi kaula ka rakyatna jeung ka nagarana toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa nya dirina nya wujudna nya gawena nya ilmuna dikerahkeun keur kasalamatan jeung kabagjaan negara jeung bangsa kaula demi negara iya satria piningit jeung maka jelas kudu dipersatukeun kabeh ieu sabab lamun hirup sewang-sewangan lamun hirup patongong-tongong pagirang-girang tampian heser ngawujud dina sagala pasoalan aing geus no gencang Allah kajawab ulah loba di amandemen bari jeung eueuh realisasina ka ituna daya buktos rakyat dipake angkeuhan nu bodoh dimanfaatkeun akhirna pamimpin anu model kitu jadi jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya olong otot ngaranna eta ya bentar tapi teningan tapi dina danget ayeuna jelema teh loba nu kararitu janjina teh cing inget rakyat ayeuna teh butuh janji butuh sote bukti ai kitu hayang bukti kuring mah naon tah lamun anjeun hayang jadi pamimpin pangihkeun heula pamimpin nu ti heula eta syaratna naon kudu aya serah terima ti pamimpin anu ti heula aya eta seren sumeren jabatan kanu anyar oh gitu benar prosedur ulah janji gek udah malapah gedang sabab itu oge loba penganutna kumaha lamun engke jadi papaseaan deui dogdag pikeun ngahinarkeun eta papaseaan anjeun kudu mangihkeun heula sok raja nu ti heula saha ngaranna Yudhistira di mana ayana heuh pangneangankeun oh kitu nya mun panggih kumaha kaula bisa mangihkeun di mana ayana teu kudu ngalengkah kumaha tempo dah nasti kersayang tumampara si goreng eta Prabu Yudhistira ieu meureun anu dimaksud ku maneh teh astagfirullah omwi paingan leuhungna Gusti paingan masagi jawabanana eta Gusti Darman Gusti Prabu kaseret semaheun abdi dama-damaeun abdi punjungan abdinya geuning salira teh pamimpin anu sajati bangun tidur lagi aduh I love you full Aya bana naonan, Bang? apa eta teh almarhum Mbah Surip Oh, eta teh Basurip, Bang? nya Nya, eta mah Basurip, lamun abah mah abah sarapnya banyak. kawas lain ka kolot nah kawas lain ka kolot teh sia teh
Mereka mana, Boh? Mereka mana, Boh? Aduh, Rek ngungsi. Fungsi ke mana, Boh? Apaan leuweung geus dituaran ku jelema dipake imah dipake naon. oh dipakai perumahan. Pasir geus pulistir sirah cai geus eueuh. Tekau betah geuning Tekau betah abah teh dibabat ku jelema. diusir. Urang pinah we aya nu buta teh ka kota. Aya naon ribut wae teh bulan itu. Aya kodok tiga nama. Aya nu ka kodok itu. Burokan teh tekau betah. Beak jeung taneuh-taneuhna gunung teh ayeuna mah Di doser Geuning didoseran ku jelema. dipake lapangan golf geuning. Iya. Padahal ieu alam teh geus diseimbangkeun ku pangeran. Ekosistem teh. Ekosistem teh ti baheula geus seimbang. Ayeuna diraruksak ku jelema atuh Wabah rahmat kamale apana. wabah jeung musibah eueuh. Wabah jeung musibah teh dararatang dabongan urang keneh geus teu nyaah deui ka alam. Kalah geus teu ngalestarikeun deui kana alam. Geus teu cinta deui ka alam urang teh ayeuna teh. Lamun urang hayang geunah hirup di alam dunya wayahna urang kudu mika cinta ka alam. Carana mika cinta ka alam teh kuayana urang cek teh leutikan micen runtah dina tempatna Ulah di mana eta we sok. Ulah di mana wae. eta Diajar disiplin kebersihan teh. nya. Kesehatan. Nya, Boh. Tuh, nya. Abah, Naon? tong dakwah wae bali ya. Lain dakwah abah mah jang ngabejaan. Mamagahan ka anak. Mamagahan ka anak. Ulah. Ari si emak ke mana, Boh? Heh? Ari si emak ke mana, Boh? Apaan inung maneh ge inung maneh teh baheula teh maot ngaletak setrum. Marukana pais belut. Pedah Nepi panjang. ka maotna. Gitu, Boh. Nya. Ari mau teh naon, Boh? Abong bebenyi. abong budak. Ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. Kudu kagunganana. Oh, jadi alo bogohon ka si emak, Boh? Lain alo bogoheun ka si emak. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh, gitu, Boh. Nya. Urang ka alo atuh yuk. Murukan lurah. Rek naon ka Allah. Urang nepangan si emak. Nitah modar ka aing. Murukan Ya lurah. teh. Murukan lurah Apa? teh kades. Naon? Yang di baju, Boh. Oh, ketiriseun. Tomboro sia aing henteu. Abah, Naon? yang disunatan, Boh. Aduh. Naon? Bikin nyeri Yang disunatan. kabita berputar. Nyeri. Naon, Abah make jeung seserian. Ceurik anjing kejadian. Sedih kolot mata teh. Nah, make ceurik. Da abah teh teu boga duit atuh jang boga duit di mana keur Yunatan maneh. Jang dahar ge seuseut. Jang dahar ge seuseut. Ngada cek rarasaan mah Bang disunatan teh ku peso lain ku duit. Da meureun abah kudu kudu nitah ka ahlina. Balaji sunat teh kudu dibayar. Atuh ku Abah we. Teu bisa sieun ka teuk-teuk jeung kanyutna. Sieun ka sopak meureun mah. Jadi Abah teh teu bisa. Teu bisa jang. Atuh diajar Abah. Era da abah teh geus kolot. Abah sanajan geus kolot urang teh ulah era. Aduh. Cek bahasa dengan tema Abah better late than never. Aduh. Naon hartina? Tidak boleh merokok sembarangan. Baik terlambat. Aing ge nyaho belegug tidak merokok sembarangan mah.
smoking no smoking eta mah no smoking aing ge nyaho No smoking mah abah lain tidak merokok sembarangan hartina pom bensin. nah Ujang uang ngaliwat ka pom bensin aya tulisan no oh smoking. peda aya di Berarti eta teh pom bensin. kumaha we kan mana sok ningali di pom Better lah eta teh lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali abah. aduh Sanajan urang geus kolot ya ulah era-era abah demi diajar mah abah. Long life education abah. Naon teteh Sapanjang ujang. hirup mah urang terus belajar dengekeun ari aing ngomong teh. Sia kakolot teh tapi benar budak we eta halus na budak teh halusnya mah halus kan caplak ada ceplak mah kumaha kolotna Abah, naon ujang masuk sedih ya abah. aduh sedih naon Kamu lamun ngadenge lagu abah. besok ada ngelaku betul Nya sok daya ceuliang dina naon maksudnya dina radio oh dina radio nya namanya boga radio gaduh radio naon radio urut urut naon urut kaduruk nah urung gitu nya hurung da kaduruk. salah nanya maksudnya disada Disada abah disada mangan sagelombang we da gelombang nu lainna kaduruk. lagu naon Dina lagu radio teh kamari keramit ya boh. naon Lagu pop suna anak-anakan Bob Suna anak-anak ketutong make anak-anakan nya lagu naon ujang mah paling resep teh lagu eta geuning abah. naon Lagu anak jalan tah teh geuningan. anak jalanan anak jalan tah naon maksudnya si anak jalan tah det Nya eta anak jalan tah geuningan. Anu dilagukeun anak koneksian. Kustian meureunna kan oh anak jalanan Nah eta anak jahanam abah. anak jalanan Nya anak jalanan. nu kumaha Nu kieu geuning abah. cicau Cek beja mah kuring teh budak jalanan. Gawe ukur nangkot dina tongong abah. Sabenarna hate ngarasa nalangsa bogo hirup raga taya bapak teu apa dirupa. Jeung deui duka di mana. Aduh anjing ngeunaheun aing nya. siap kemake anjing itu Abah hilap punten abah. Punten tengange anjing abah henteu. sadar ngeunaheun jang lagu teh engke direkam ku abahnya Di mana, Bah? di pabrik tahu di pabrik sisir geunaheun tetejang lagu teh ngan nyinggung ka abah Nyinggung naon ka Abah? maka jeung bapa teh apa dirupa pan bapa sia teh aing Nyarek apa rupa kumaha ka Abah? naon Ti mimiti baheula nepi ka ayeuna can pernah banget abdi jeung banget Abah Pak Amprok. ada bener naha Sok Abah malih ka katuhu. Mali. Tah. Tuh, Malih deui ka kenca. Tah. Aya. Abdi ka dieu teh pernah jeung Abah tuh. Ka dieu teh panggil jeung alah Abah kenal Abah. Siapa Allah? Kemana tuh? ieu dihareup Abah tuh ninggalkeun ujang Abah. Kamana Abah? murid ieu dihareup Kamana siapa Allahnya? Aduh, Gusti siapa? Budak Kamana dikasih. Allah siapa? Abah. udah kasih besar wajah anak sinen Kamana wae atuh ari siang. Mentok gitu doraka. aing ngaran teh boga budak bentuk di siaplak sakurada sok itu mau bawa Kalau ada batur, tinggali. Bos teh Senopati di mana? Wah, beres. eta
jaga awewe na didinya pangjagakeun aing hayang ngareureukeun heula ka capek iya geus mangga Sariki kurujang harti Sarengkan make pikiran Ari praksi hati-hati mending ngagurubuk eta awewe nya kakareka toel dibawa ulin ku aing dina mangsa kaula jadi narayana leres amuin bentuk 3 jam waktuna teh leres aing ganti rupa paceak teh bari ngajerit teh ngajerit didengkek ku aing diabuskeun kana sarangka ku aing darontaan wae oh kitu kula bang jagakeun awewena euy ulah mangga kumpul dulur-dulur hege mangga maka pihatur Gusti ieu kumaha awewena geus dicaranggaan parantos di talian Gustina tangka cikur syukur ke aing penasaran ka maneh penasaran naon Gus ari eta teh buuk naon sadikitu-kitu potongan oh ngeunakeun ta ieu teh namina teh gaya mohek gaya mohek sumuhun mohek naon mohek mongkleng poek mongkai eta mah poek belegu poek ngeunakeun abdi teh anak pang sumuhun pang naon pang goreng patutna paingan panggoreng calokan dulur-dulur oke bos salukan bapak baraya tuh wow hey my brother everybody come here go let's go let's go anak come on emon atuh kemari kesini nah oloho ka dia aji ngartieun ya moal ngartieun hanas aing Inggrisana heeh moal ngartieun dari nurak Inggris walah semaka pihatur Gusti diterima kan diterima maksudnya diterima oh naon cenah bodak diterima belegung terima kan diterima kari diuk ari batur nanya teh jawab dosa teh pan aing ge ngajawab cek dunungan teh diterima anjing kalau kaungut-ungutan naon cenah aduh si juri ya setan diterima belegung hah astagfirullahaladzim diterima ah nu leres naon teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot anjing lain bapak aing maut diterima belegung iraha mautna aduh jadi coba ai jalema budak ka mana karepe eueuh nu modar anjing lain eueuh nu modar oh tos saminggu aduh jadi geus ulah dicengcerikan nih anggur doa anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna nya masih awe haji tapi itu amin gitu aduh jadi cing ditentremkeun diayemkeun dina lindungan Allah dihampura dosa-dosana aing ge nyaho ngadeuweun nu modar kunaon teu damang heula eueuh nu modar aji eueuh nu modar aji kan eueuh nu modar aji
Aji geueuh nu modar. Oh, liper. Aduh, parah deh. Jangan parna ceulina si eta mah. Nah, atuh lain kapungkur wartos aya liper mah. Eueuh nu liper anjing. Aya bandi bom sak aing. Beda-beda teuing sia teh. Makan ku Arab. Atuh naha sanes kapungkur da liper mah gampang. Cek beja cenah liper teh ku hahanyiran. Hahanyiran we liper. Aing ge nyaho. Nganeueun nu liper. Kis hahanyiran. Hanyiran. Aing ge nyaho eueuh nu liper belegug. Kis hahanyiran. Sanes hahariringan kade. Hahanyiran. Aing ge nyaho anjing. Ku belut. Ku harmis. Tah anu langkung sae mah cenah ku tutut. Aing ge nyaho nganeueun nu liper. Is tutut. Tutut. Anjing nyaho is tutut. Aing ge nyaho eueuh nu liper eueuh. Ih tutut. Heueuh nyaho anjing ku tutut. Ih sanes tutut. Heueuh anjing. Duh, paingan mama bapak maneh maot dalepat ubarna. Kedahna liper teh ku tutut, der ku tai ucing. Aduh. Dar ku tai hansip pugu. Masya we anjing. Tok didengeteung atuh. Hade udah lepat obat. Tutut. Tutut. Nyaho anjing. Lan nyaho ku tutut. Ih, sanes tutut. Teke rakeun. Cile dihareup. Nya, teu boga rasaan. Kan aing ngetih heula. Di tukang diukna. Tukang atuh, Di tukang. tukang diukna. Aku hare-hare. Naon? Di tukang diukna. Ku tutut. Ajik tutut deui. Di tukang diukna. Tukang. Hei, hei. Hei. Naon? Di tukang diukna. Astagfirullahaladzim. Tukang Hare-hare. Ajik. Naon si maneh teh kaing teh? Noel ari ngomong henteu. Itu teh ngomong cenah aing. sakitu mah beledagan. Di tukang diukna belegog. Moga. Aing mah di tukang diukna. Baca aing. Pati tadi ge Gitu teteh. aya kene. Aduh. Oh, udah sia teh papatong. Cile dina sirah aing. Nyangsang we natara. Bina-bina teuing sia teh wa kasopanan ka kolot teh. Bina-bina teuing sia. Iya, manuju. Awas aing ka kolot. Mun urang mah deuleu. Balagu. Bina-bina teuing sia teh. Ai. Nepi ka kitu-kituna sia teh. Geus anjing. Geus mun urang mah. Waduh. Junulak cangkeng kawas Naon jebla cangkeng? ulak cangkeng kawas pramuka. Aduh, si jurig si naon si teh? Mun ngabeledak sia teh leungeun leutik tapi nyeri. Oh, jo jeplak we cek. Bina-bina teuing sia teh. Naon sia teh? Naon sia deuleu? Naon dolo. Waduh. Naon? Aduh. Naon sia teh? Alah. Naon? Aduh. Gala naon nyawa ku naon sia ka aing. Naon? Aduh. Ai, Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowok apaan? oh. Lu gua kan gua jadi galau. Naon sia salah aing? Nya salah maneh. Salah naon? Mun leumpang teh heugneuleu. Ieu mah tungkul yang ngadudun. Noyon. Jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing. Oh gitu. Jadi ente ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung halu maneh. Sabab Teu neuleu. jadi nu salah. Maneh. Di dieu
masalah itu dipikir-pikir malain aing anu salah saha sia nah aing dengekeun belagu anggap geus pugu pan aing mah teu neuleuh tah sia nu neuleuh ka aing ngingkah ka itu ngageser ya mah cele dirinya jiga nu nyeun masalah jeung aing emang na aing rek sieun ku sia mina-mina teuing sia awas disantet sia ku aing beres indungna tukang teuing talung gini aya Gusti segan teh kapiting Dunung nggak disangka kepiting jauh-jauh. Dunung nggak disangka kepiting. Hai, hai, hai. Dunung nggak disangka kepiting. Hai. Ih, Allahu Akbar. are-are we tuh Naon? Dunung nggak disangka kepiting. Is tutut. Aji tutut. itu tuh eta mah burukan nanyakeun penyakit nah tuh budak di gua bau aya naon Gusti Heula, ulan heula. mending ayeuna aduh Lain maksud tegesnya se, udah capek nanta ayeuna ge teh riweuh lain dagoan. ngantosan siapa nabi tos ka dieu Oke, cenah. ih ka maneh aing mah anda hayang miluan ayang miluan marukana rek di bawaan padahal moal Gustinya Iya. yang Gusti oge nya wayaw situ mah pita galawan Gustinya Iya. situ kami ngaharian wae nya Iya. tuh situ mah goreng patutnya Iya. kami abdi kasepnya Tuh. eta siku lebih kali yang ngariweuhkeun jeung naon datang Bawa suka surupan di lempang jajing. masuk ka usah koron Buka atuh topina belenggung. buka Jadi gitu budak Badung teh. lah makan dulu Buka topina. buka halo penggemar urang aduh ka malaikat dahlan Nah, sebelah cangkeng. Si Jurek pokok dah sira aing teh gunting pita mun ngejelekur. Heeh. pogo da gunting pita sak Heeh. Nah, si teh. Macam mana pula lah kau. wah Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sira awak. wah urang bantah Ye, mana mau ngomong teh gitu euy. Urang mana maneh? Ah, kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Betul. aduh betul Geus lila aya di Sunda. Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila aji kitu sia teh. Oh, can ngartieun bahasa Sunda. ada kekuatan karek sabu Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi ya biar di Sunda lah. Turik teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. jawab sudah situ Aing ngaran maneh? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ai di dia jeung saha? Sama adi awak. Saha? Butet Humaregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris punya. keluarga Asma Hari bapak maneh? Bapak awak. Sigarantang. sekarang Sigarantang.
Hari Inung ya siga termos. Hari Aki siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Keluarga sisir kan. Jigana uyutna hawu ieu mah. Bisa bahasa Sunda, sekedik. Oh, lumayan. Sekedik anjing lah sekedik. Lumayan. Ya itu sekedik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Badak, tapi si abang karena kesinan Sunda, si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung dede. Rees jeung dede. Rees jeung dede. Rees jeung dede. Nah itu rees jeung dede. Belegug lah kau. Hari urang patak itu Nah mana bisa lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui bulan. Bubui Bulan, betul? Mumpung aina ya bulan tuh. Ya betul itu si abang lagu Bubui Bulan. Ya bisa, ya bisa. Si abang dari Orok Berem si abang bisa lagu Bubui Bulan. Oh. Orok Berem naon? Ya dari Orok Berem. Orok Berem. Nah itu Orok Berem. Orok Berem geus bisa. Batul mau lamun orok gubreg ke alam dunia kan mewel. Si abang melain lagu Bubui Bulan si abang. Matak Bubui Bulan geus kagayem ku si abang. Oh, geus kagayong. Cisok atuh. Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan teh kumaha sih? Ongko becus anjing teh orok. Ah, itu kan lagi orok. Sekarang udah jebrok. Lupa lagi lah. Si Haji. Lagu jebrok. Dengekeun. Dengekeun aja. Boboy Bulan. Ah, itu betul. Boboy Bulan sangrai bentang. Ah, betul. Eta panon poe. Panon poe di saate. Itu lagu Bubui Bulan itu nyirep kena hati. Sok. Oke, Bubui Bulan. Oke. Berang tidak kumaha? Sekali dia yang merebeja teh lamun masih kena tewa teh apa dicekek siapa aing. Ya boleh lah. Bobo sudah. Bubui Bulan. Enakeun. Bubui Bulan di sangra si bentang nabak. Panon sia, panon poe, jigen panon sia. Tengah lagu Bubui Bulan sia. Ngerakeun urang Karawang mah seni wungkul. Seni wungkul. Kayak Pak Guru ya. Kajian lagu nulian. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut, siapa orangnya? Wah, ahli. Bisa mana? Ya bisa. Lagu naon? Siabang itu paling resep itu kopi dangdut. Eta beres. Kopi dangdut, betul? Cisok. Oke. Ada halus. Kopi dangdut. Oke. Niaga. Ya. Niaga sekurang kompak. Kira aku sakitu. Niaga. Tukang goong tidak jayawan. Aduh ATM atau mana teh? Ketinggalan ngunyem. Satu kali lagi supaya kompak malu ini Gubernur Sabar Lembur. Oke. Niaga. Malah tidak kompak. Satu kali lagi ya. Sudah dota. Niaga. Nah, itu kompak. Kompak naona, kompak jempena. Okay, Niaga, I want to sing a song Kopi Dangdut. Are you ready? Ready, boss. Okay, please, Kopi Dangdut. Please. 1, 2, 3, 4. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
irama kopi dangdut yang ceria menyenang hatiku menjadi gairah membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu kalau ku pandang kelip bintang di sana saya terdengar aura nabi cinta yang menggema hey, terasa kembali gelora jiwa mudaku karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut karena terlena tuluikeun lagu gitu gantung dengil oleh pesona oleh pes Oga. aduh Enggak. Orang apa kok enggak? one alunan kopi Oga ya dek. Dangdut aduh alah iya Kopi dangdut kopi dangdut kopi jijik kana lagu Sunda ya ayo jadi poho sugan teh lagu Sunda oh dah hampura atuh da urang ge jelema tungku tempat kaluputan tangah tempat kalapatan semenit ganti sajam roba jang isuk rajin taraka pakai sore eta sifatna jelema nya kitu bener gitu naroba nah ngomong naroba roba kumaha aitan bawa aja cici ngomong deui ngomong deui macam mana pula lah kau oh salah denge oh salah dedengean dengekeun heula atuh batur ngomong naon ni eta bisa ngomong Sunda lancar nah naon gitu cenah sia teh urang Batak ai heuh da anti Batak aing mah ti mana ti Jomin sia eta kurang jomin Pak Haji dipercaya deui uti barenaka Pandai oe orang Batak didenge deui baru didengekeun ku aing pek teh urang Jomin aing teh nararipu we abung ka jelema ganteng abung ka jelema kasep sada naon eta teuing suara remeh naonnya meuni teh dianggap ya aing ngomong kita aing ngomong teh belagu oh radio meurina radio disangka radio aing buka kacamatana tuh euy nah ka aing ini buka atuh bukakeun atuh Astagfirullahaladzim naon tingali naon itu melon segede kitu Jori saya nyebut melon gaing ka dieu lon Sudi goblok guys geus bisi pasea ukur bagja kamayangan euy kadulur-dulur anu masih keneh satia ngadaguan ngaing mawa awewe baraya bangsa dendawa pamili bangsa raksasi eta teh nuhun ka sakabeh anu masih keneh nungguan kaula si jurig dan naonannya hirup nanti mencil batur-batur rampak sekar pokal grup der manerikeun maneh kaciri sama hayang kapuji kudunungan teh kaciri sama hayang kalem kudunungan teh hayang katangan matak naon lamun guyub jeung batur
bareng paduli teuing songot aing songot di paraban ku aing songot di wawalan ku aing nah maka jeung pipilon kana urusan aing kumaha aing lain kumaha aing pan sia teh rombongan urang saha maneh teu harayang teuing aduh mana mau mah jadi sebut teu rombongan hayang aing mangahiji jeung kaum duafa Aduh. teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah jelema bonghar aing mah menak saha beungar aing Aduh. beungar naon moalnya nu beungar wah bukan nah situ mah malokan buuk dawah bukan teh kahayang aing mending awah buukan anjing tibatan untuk maneh jiga pager aduh eta untuk aing juga pager cenah heeh si jurik mana teh ge cicing lan cicing nah da teh lompatan tadi ge cicing Aku nama laki. maksud aing teh jempe oh jempe mun teh tadi jempe gitu da abdi mah jelema nurut tah cek tunungan jempe jep abdi mah sieu teh tara ngomong deui abdi mah lamun si itu dititah jempe tah ayo we ngocok mah sakala diomongkeun abdi mah moal Gusti jelema na disiplin nasional omat dititah kudunungan jempe jep sungut teh kawas dikaput ngomong deui abdi mah lamun si itu dititah jempe teh ayo we sakala diomongkeun abdi mah sia nu ganeng lebih kata daek geureuh kitu sia sungut teh Bibir teh kawasi. kawasi peut teh bibir teh telek ini serba salah aing ongko aing jadi carek jempe tapi dicarekan wae teh sia ganeng ganeng Gusti tarik abdi mah lalaunan nema sia kadunungan teh Namalang. curik teh sia aing dewek menyambung wae atuh eta akang dia boga cerdas kitu euy sararea benar agama teh cing nyerep ieu mah dipiheulaan urang nu melaan agama salah teh atuh bosan lepatnya urang cing salamet dibelaan ku agama teh nyalametkeun teh ti dunya nepi ka da urang mah objekna nya ngabelaan agama lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan negara bangsa hirupna agama dabongan hirupna agama tuh anti riweuh cinta damai gitu urang ieu mah hirup beragama gara-gara papaseaan digugulukeun ongko cinta damai kalau si udon mah sabab naon aya nafsu madangarana ge nafsu gunung oge hayang ngalegleg sidik teh barang teh wujud teh sensitif teas keneh hulu doma geura pek silaing teungar tu tihang listrik rug mundur heula satakar kebak jebet da moal teu jengker benar tapakuraneun teh doma teh si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda keagungan Allah tuh gitu genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir tuh nah aya urang aya aturan kadewek aya nu tatanya mancing kan bertanya nanyakeun naon atuh cing cenah mang cepot abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong kitu teh baik tengah ereng-erengan ya si horeng meureunnan apan penerang teh dina wujud teh agama panur teh Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kahirupan cahaya rupa-rupa cahaya kahuripan kahirupan atuh naha jelema betna abdi teh poekeun teuing jadi teh nya pantas aya ku kitu teh mah teu mikir teh akibat poek pikir naon bedana jeung nu lolong nu lolong onaman sok daekan usaha nah nu beuntak nu poek
sirahna teh kada taka kalapa. Aduh cenah euy. Cek nu lolong nu tukang teh. Naon cenah euy ngambeletuk. Sirah aing tidak gor cenah euy. Cing neuleuh atuh sia cenah atuh. Goblok kapan aing teh lolong jadi sarua jeung sia. Sadar teh. Tuh. Kana naon cenah euy tidak gor teh? Teuing cenah. Dicabakan teh oh tangka kalapa. Nyaho ti mana cenah sia tangka kalapa? Pan aing mah kudu beunta baheula. Masih cara sia cenah tiba mimiti lahir. Kudrat Aing baheula cacingeun. Ai sia mah bangbungeun. Lain cenah euy deuleu cenah kaluhur aya kalapaan eueuh. Wah, pupus euy. Lebar cenah euy ah. Suruput tinggi kenyot. Wah, anjing geus kolot di kalapaan asin. Pupus ciki urang. Aduh, ampun. dia mah kalapa kumpulan. Tah nu matak lamun lolong ku agama mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lah Lain. tuh nu matak ka kiai kajengan teh ulah ngajarawuhan teuing deukeutan eta teh nu mawa obor Dioboreun urang. nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam kitu sejarahna teh Bener. aya we dagang kitab Ramayana Mahabharata tah ieu urang pake alat cenah ieu Mari dagang samping lawan dina zaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disembah aya batu kajentu disembah jadi nyembahna teh hong awi laheng awi gene pitalieun ora teh nyaho jampeanana nu kitu mah ning samet hong we ning oh ngaling-ngonge nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana hoyong sok genti ku ieu eta a'udzubillahi minasyaitonir rajim sok apalkeun nepi ka syahadat tuh teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam nya cenah taud cenah bismillah cenah syahadat nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema teh oh aya keneh Kang. pelduk pan mulu menyan nyangakeun ieu ka mah anu Kakaruhun anu tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can taud daun bener. kumaha lamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh Bener. apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud Bisa daun. bisa bismillah nya Bener. ayeuna mah da geus nyarahoeun Ya, isi penyakit. dek melak pare eueuh menyan ah cebek kari taudna we jeung bismillah Daun jeung bismillah. Bener. cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun nya Dalin gorengan ya. da lain gorengan beuleumkeun Sengit teh aya. nya Bener. cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa Aya nu ngomong gitu. aya da selera jelema mah beda-beda syakur anu ka ameu resep ka ameuna eta selera nya Dan selera. boh kana rasa boh kana irung boh kana panempo cenah resep lalaja wayang heuh selera teu naon Naon? Balik we. gampang da moal maksa balik Ulah ngomong ke. nya atunuh-tunuh beurina oge atuh Itu resep mah. teu resep mah selera eta mah atuh Kecuali mun resep. kitu cik aing oge lumatak cing waspada permana tinggal sidik tabligh amanah patonah teh pake Pake. warisan teh euy ti leluhur urang ti rasul Rasul. hah Harus. nu matak
tong sok ngahina batur hirup mah aing nepi ka era kieu ye duh kenang dikeploskeun era kudu mang mayarkeun ku gudang garam ku barudak ojek asa dikumahakeun aing asa dipopokan welu ulah dendam ulah dicokelan teuing aing dendam moal dek mah nah atuh diomongkeun deui panunggeus mah geus acan da urang mah sakali-kali deui nyalin heudak kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh kudu syurup teh apaan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang saron panerus berbeda can puguh pan tukang peking bisa ngabonang ada pada ngabogaan ieu atuh pakna peking bonang gener gamang kenang ketuk rebab pan beda-beda tapi di mana geus brung sararea ngalago disebutna ngalagena we kaituna kadengena gara sok surup ngagigi coba lamun ayeuna Sharon larasna teh Mataram Sharon nu hiji Selendro kenal ka mana karep patokan bonang pon kitu deui geura sok da teu geunah timiti sinen nepi ka kabeh teh garelo pan nya benar kan tuh ceuk aing oge kana cerita da diprotes teh ku sararea tah dina ngajalankeun roda pamerintahan teh teu beda ti kitu awut-awutan hirup teh caka-cakan kan teu syurup pantes loba di demo ge atuh atur ka Bang Toyi itu da kudu syurup atuh Bang Gojir aya nu dihareup teh saperti dalang gumantung kana sora nu ditukang teu bisa ka mana karep nya sora ka mana karep ketengeuna neng nong silu iya tuh tetep panatnya ada barang teh ari surup bekeuna ki kinciran dina leuwih kokojayan di muara geraja wapan dadi muara wapan dadi muara cek aing oge alah Kalian bener kai, jadi tidak lagi bidi. Apa mau bisa naik materi gitu? Bina-bina teling jadi hidup cacing karunya. Jadi kakara mana nasinya berwayang. Kakara mana berwayang. Tunggu harus berjantai ya. Bisi pudung, kita macam pudungan saja. Alah, Sina Wali, bukan hanya Sina. Anggota DPR, sebulan sekali, dewek maaf, sebulan ada 10 kali.
kali bayangkeun. Bayangkeun 10 kali gajian aing mah. 10 kali gaji. Ya. Tapi bisanya ini mah meuli sawah, boga mobil, pamajikan geulis. Dari polis. Boleh. Loba-loba Nafsuna itu tak egona. Padahal saya tong sombong jatuh. Sanajan imah gedong mobil loba deuleu pamajikan geulis pusat ke sia teh pae secara teu langsung ku anak jeung ku pamajikan teh diusir. Silakan bapak untuk pergi selamanya. Aduh. Bapak mau kira sing panjang ieu. Lantarkeun ka kuburan nganukur samet ka kuburan mewe jeung mewe saminggu paling oge geus 3 bulan ka itu mah diwedak deui beger deui. Pamajikan sia teh tah. Eta gogogrog menang sia menang teu HS teh engke mah dipake HS kumaha. Sombong sunana goblok. Lain kan. Jadi hate jangan Sari wae. jadi hate menipaehan heula ti ayeuna. Lain saribat ke nyeri. Balikeun ayeuna mah teh nyeri. Sarikan kumakan. Lamun pamajikan nu paeh berarti aing nu pamilih. Tuh, jadi hiji-hiji. Dari dong kan. Maka pula nyeri hati kayak gitu. Mula. Lain tukang ngomong main nu diincer. Saya ada di internet putus. Ampun, Eta mah hukum alam atuh kan. nah gitu. Pula nyeri hati. Berputar dunia begitunya. Oke, pemajikan saya kawin dewe gitu. Gitu. Kita ngomong. Ngomong siapa ada anak atau baru ke batu udah pemajikan aing bobo. Aku disebut normal. Pernah gitu ke normal nih. Wajar. Ngomong aing pemajikan aing geus-geusan bawang cicinge hareupeunana. Pemajikan aing deui teh sok kadangkap nah. Ayeuna puluh teh merongnya Gustian. Mana euy. Oh, datang gitu. Eta pemajikan aing pan isuk-isuk teh sok balanja. Heeh. Akhirnya cik. Balanja sayur. Ya, manehna teh sadar make rok puluh sare. Balanja teh cingogo, da tukang sayur teh bae cingogo teh jalan. Tukang sayur merok. Ini ketempo jalan jero. Lain eta tukang sayur teh jauh di Boreher, kanyor teh di bidieu. Ayo pemajikan dewek teh, kang cenah naon eta cenah hubungan maneh. Cenah naik aturan itu neng. Mati buku we araeun duanana. Harus kandong ini. Hai ku aya wae. Dewek kok itu teh sok inget. Alah. Ampun Gusti, Agung. Dan wae hiburan kan. Hiburan. Banyak ketawa ya hiburan. Banyak tertawa awet muda. Awet muda. Aya pan ti pihak kiai montong meunangkeun seniman ya. Sok loba seuri. Sabab lamun kitu nya loba seuri ke di akhiratna baeud. Ulah disalahkeun. Kumaha da bener. Tahun borok loba nu seuri nu baeud oge akhirna mah baeud kabeh. Sia di mana aya mayit seseurian. Tapi Cara baeud. Mungkin coba seuri aya di dunya. apa hirup? Beureun ge bakal baeud. Jeung saumur-umur di baeudna teh. Saya di sini menanyakan seperti Surian. Naon? Menanyakan seperti Surian. Di mana bukan bisa? Oh, ada orang mau kieu kahibur heuh.
orang Surama sok cawoka. Dari ibu ongko, orang Sunda mah sok cawoka ongko. Ciri khasnya. Oh, Cawoka secara seni. kantin ngerian pengantin. Kabanyolan gitu. Pan barudak baheula mah ari arulin di buruan teh geuninnya. Ngomong di barudak nu gede. Secara teh kan. Oh, sok aya kata berkait. Kapalawan kapalan itu juga orang rongkok. Aya kata berkait. Berkait. Kata berkait teh lamun ceudina eta nama model naon teh. Jadi bahasa tungtung teh sok dituluykeun. Bas kelima bobas, bas nanti dituluykeun. Bas komoran lemareun. Leuneuh 7 bulan lantaran dipompa parat kana dada. Dahar sangungeunna, daheun di Cileunci, cingok meunang ngodok, odak pas nu geumpeur, beureum di tengah sawah, wahe tukang bajibur, guru sakola desa, saban poe ngajar, jarum batu tulis, disumbar wae kawat, wates awi komeng, ngobrol ke jalan gede, teon, yang tetengah durian batur. Aya deui budak paong saurang nololeh hehona tadi. Aya wae Apa hehona tadi kebluk tadi. eta teh budak batur atuh eta wae. Mun urang matos kawin, wicik hiji-hiji, jimat urang rarang teh dihareup. Reup penting si nyai sare, kumaha urang, kucing tarapti, tingararayna, nah bertemut, mutirana katembok, bongkok lalaunan bari anterkeun si batu, dudut tali kutang, takut kana susu, cuaikeun sampingna, nah abet bala, lalau si kucing, minterkeun carana, nah abet paseur. Apa dong itu mari kan? Ya penting ini. Kaulinan budak semula itu. Jarorang urang sudah mah. Cawoka Ciri khasnya. aya nu balik di Mekah. Oh, benar enggak? Di Mekah na teh 2 tahun jadi supir. Jadi TKI. TKI. Ari balik di Mekah. Meureun sono ka pamajikan teh. Bawa duit, pas ningali bawa duit real. Ya, disambut. Kadengeun tak bangsa. Pasti sih bakal bawa duit real teh. Hari eta nu balik di Mekah teh jeung pamajikan teh kacari, ari kacari teh kawalungan. Ari bangsa jo abu si ka imah teh. Dek mau duit real teh. Bodong-bodong romari kayak gitu. Kurunyung anu boga imah teh datang. Balik dicai lupa sabangsa teh. Malah yang lupa cenah balik lawangan hiji-hijina teh hareup. Wah, beneran deh cenah di kamar teh aya lawang para. Yo terek-terek ka luhur. Asup cicing di para. Maksudna mah teh kadaguan hees nu boga imah. Padahal ini kemudian masih balik ke Mekah sono ke pemajikan lain hees ngadonder regatrik di sore kene Poli kan. oh kita bangsa tilu tidak parah yang kabita yang kesal oh nampo anu dagang tutut oh jadi kecerok. Waduh, cenah itu pegawaian lebih kaki. Jadi cenah mau korma atap cenah. Saya pegawaian lebih isi Ariel. Ini segala diletak. Kita bangsa di luhur, tak
aing geus sugane lain unggul cenah kalah nggak boleh dah minum heula udul heula eta jam 12 puting ger deui we cenah sono bangsa ti luhur besing ti luhur ieu kira geusna ieu si goblok jeung kabita jeung naon mun dicanterap geurap nepi ka jam 3 ger deui we kabayang ambekeun teh ti luhur eta kalah ngomong kieu eta salakina ka bawajiganana bari ngusapan tarangna geulis teu pangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsa ti luhur jeung ara jeung ambek jadi kaburu beurang kok eta mah penting ditabrak bari ngomong kieu sakalian kalapaan anjing bari ngomong teh di kajauhan bari digagalan rumah teh cengekan aja amak berbangga ini kita pasir di pasir kita cerobokan pakai sama oncom goblok saya cuma lupa dongeng ya ayah nungirung nungirung dina mobil angkot nungirung teh jo mimitina maneh na we muatan teh hiji susu pe saurang deui teh nyaho saurang teh ngirung teh sarua oh si dieu kada kolot aya nu saurang ngirung teh make roji aya nu saurang teh tah nu teu make roji teh tukang salat nanyakeun baru nanyakeun waktu nu ieu jam-jam mereka saya teh make roji teh puguh ngirung jeung ai malah sieun pajarkeun lewe jempe we make roji teh eta nu ngirung ieu teh angere nanya nih sugi ieu nya boleh ing ngirung ieu teh saya kuku lutut anu ngirung ieu teh jelema mah ieu mah karek make roji ke ngomong muri besok mung ditanya-tanya aja ngomong lamun boga kapal udara kaca boga energi kayak gitu ngomong apa kurang boga energi teh jam hidup anjing jam hidup mana aing teh ngomong di sana wajib sia muni gede hulu dapat ngirung teh cadel gede hulu aku bukan oji aing teh di lembur teh RW maksudnya RW lupa apa sih dongeng ke boson naik boson teh hitut wae itu iman teh nenggang di pasir itu tak awewe ayo bunga ngaleka teman itu bujur teh nyanyi apa beneran aja lalaki anu boson apa naik lalaki mah dut kada gede soalnya beda gitu ya aya anu anu bawol gitu ayo dut kalau gitu
bungkus mun hitut dalang tara kadenge kan teh da seperti bareng teh jeung kecerek jauh bau dah berarti kadang-kadang ulah kecerek eta cerek dut Insiden ngegeber awak kena geber awak kena geber kalau ngegeber itu tente mereka jalan tukang kehalangan kukeung nya kapaksa ta si hipi itu tente jalan hareup bener aya rupa-rupa lemer ai baheula beda jeung ayeuna ngawinkeun budak teh oh beda baheula mah lamun geus sikawinkeun teh peutingna teh diintip ku bapana teh budak teh hade bisi budak teu hade jadi lamun budak hade teh isuga teh rek hajat deui disebut teh nyumas aya mas ditumas heeh dari sana geus sikawinkeun dari rumah rosol teh naik kamar kehalangan kubili jadi imah budak jelema sanggara tu pantona teh ulama teh ya kurang egan we sok diintip ieu ku bapana teh bari ninggal bapana teh ku buka kenangan ku hitut budak itu di kamar teh dud 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 langit na kemana deh buah-buah dengan anak aing dipaehan ngik na lumusnya itu kan kalau nang diintip gitu bukakeun nere-nere teh goreng keur dipake budak kemenangan jadi yang perlu teh kahalangan ada cokan